kurang usaha kabeli mobil kabeli imah boga mobil boga imah pae innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mobil temilu ka kuburan, imah temilu ka kuburan, tapi perjalanan menang mobil jeung menang imah bakal dihisab di jero kubur. Bayangkeun ku urang, iyalah Al-Qur'an, innamal hayatud dunya la'ibu walah. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan makhluk, hati-hati dengan nafsu, jeung hati-hati dengan setan. Ketika orang nyaritakeun ke arah eta, ruh urang ngamuk, Masya Allah. Kurang usaha kabeli mobil kabeli imah boga mobil boga imah pae innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mobil temilu ka kuburan, imah temilu ka kuburan, tapi perjalanan menang mobil jeung menang imah bakal dihisab di jero kubur. Bayangkeun ku urang, iyalah Al-Qur'an, innamal hayatud dunya la'ibu walah. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan makhluk, hati-hati dengan nafsu, jeung hati-hati dengan setan. Ketika orang nyaritakeun ke arah eta, ruh urang ngamuk, Masya Allah. Kurang usaha kabeli mobil kabeli imah boga mobil boga imah pae innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mobil temilu ka kuburan, imah temilu ka kuburan, tapi perjalanan menang mobil jeung menang imah bakal dihisab di jero kubur. Bayangkeun ku urang, iyalah Al-Qur'an, innamal hayatud dunya la'ibu walah. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan makhluk, hati-hati dengan nafsu, jeung hati-hati dengan setan. Ketika orang nyaritakeun ke arah eta, ruh urang ngamuk, Masya Allah. Kurang usaha kabeli mobil kabeli imah boga mobil boga imah pae innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mobil temilu ka kuburan, imah temilu ka kuburan, tapi perjalanan menang mobil jeung menang imah bakal dihisab di jero kubur. Bayangkeun ku urang, iyalah Al-Qur'an, innamal hayatud dunya la'ibu walah. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan makhluk, hati-hati dengan nafsu, jeung hati-hati dengan setan. Ketika orang nyaritakeun ke arah eta, ruh urang ngamuk, Masya Allah. Kurang usaha kabeli mobil kabeli imah boga mobil boga imah pae